Ngadadak isuk-isuk diajakan ku besti ulin ka daerah Cikunir neangan pengalaman sekaligus bukan we menang piduiteun oge puguh-puguh oge balikna teh nyimpang ka pasar Singaparna adon jalan-jalan di jero pasar saking ku geus mang pirang-pirang alam tara ka pasar Singaparna deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama Ma Anak Tilu di konten Saung Mak Rabe. Aduh naon ieu teh ujug-ujug geus beres we nya baraya ieu teh keur di daerah Cikunirnya ulah ngahadiran sesuatu acara di Perum Kencana Raya. Tadi mah erek initkeun pohon tepi videoan geus puguh ari di tempat acarana mah ulah di video nya atupan bisi kena sanksi baraya. Tuluy bubuhan tadi teh pas initkeunana mak jeung besti emak teh kan kana angkot jadi ieu ge balikna teh kana angkot deui we. Asalna mah hinitna teh rek kana Grab tapi lamun kana Grab moal bisa eureun-eureunan karunya geuninganan pan hayang eureun heula atuh hayang ngabaso heula komo ka teh ti isuk-isuk encan dahar pisanna naon kapopohokeun nya anana oge nya atuh apaan tadi ajakan ngadadak ku si besti teh keur nyeseuh-nyeseuh acan mak teh belaan ditinggalkeun. Emang tadi teh initna beurang tapi da geuninganan asa ka ditu ka dieu we pokona nama baraya bieu teh angkot anu ti daerah Cikunirna teh pan eureun di alun-alun Singaparna. Tuluy we ieu teh emak lumpat ka baso bola dunia anu ayeuna teh di terminal Singaparna teh geuninganan minana oge ieu teh geus maeng pirang-pirang heubeul emak teu ka dieu nya mah terakhir ka dieu teh zaman baheula kitu meuli baso bola dunia teh SD meureunan keur osok diajakan ku almarhum emana emak baheula mah da mineng diajakan ka pasar kieu teh berarti ieu baso geus di zaman baheula ayana nya geus legendaris pisan mah ge poho-poho acan bareto mah keur zaman hargana sabaraha kitu ieu teh lamun ayeuna mah teu nyaho hargana teh sabaraha ieu teh da can nanyakeun hargana mah janji mesen we ieu teh janji ngadahar balasku geus lapar ieu teh emak mah kajen lah masalah harga mah da meureunan moal leuwih ti 100.000 piraku we ketang sakieu aya nepikeun ka 100.000 mah kudu meureun anu badagnana oge sagede mangkok eta pisan lain ieu teh nya bubuhan bener-bener kalaparan asa sagede kieu teh bea aku sorangan da si besti mah wareg cenah oge kakarasa potong teh ari ceuk mama da menipas pokona nama tuluy we bieu teh beres ngabaso ieu teh emak lumpat heula ka jero pasar karek naon da pokona nama eueuh rencana belanja itu ieu mah nu penting mah explore we ieu mah tuh tingali pokona nama ulak ilik heula sugan we aya anu kabita nu rek dibeli tapi ieu teh kaingetan ka budak jadi we ieu teh emak lumpat heula ka tempat jajanan budak ya biasa we teu jauh-jauh nu dibeli mah geuningan ager-ageran ciki-cikian nu kararitu we pokona nama mah hade atuh ari geus indit ka Singaparna namanya balik teh teu mawa naon acan da geus pasti budak mah ngarep-ngarep untungna teh ari jam sakieu mah geuninganan di pasar Singaparna teh geus lalowong mah ider-ideran di pasar Singaparna teh ieu sekitaran jam 12:30 kitu jam 1 tadi teh poho deui pokona nama geus eueuh tukang jajanan anu baseuh-baseuh padahal mate meuni hayang teh jajan anu baseuhan teh kuah kue nu bararaseuh geuning enak jigana nama geus balanya nana oge da teu loba-loba teuing nu penting mah aya we jang bawaeun ieu teh tuh tingali erek neangan heula angkot bieu teh meuli heula es teh da geuninganan meuni panas ereng-erenganana meuni kacida nyongcong hayo we tadi ge dipapaksa titah asup kana jero angkot geus puguh teu kuat panas matak ngiuhan heula we ngan bieu teh sabari ngiuhan geranya mah teh muka ciki da hayang ngemil bari cicing teh ngan aya ku milik gerak mah tuh tingali menang jackpot ieu mah pas muka ciki teh aya hadiahan ya lumayan lah tingali tuh baraya ieu teh 5.000 perak lumayan we kapotong ieu teh tuh harga meuli ciki nanya alhamdulillahirabbil alamin we pokona nama jadi nana teh penasaran ieu mah hayang dibukaan kabeh aya deui moalnya engke we ada di imah dan niatna meuli ciki teh ajang barudak sugan we engke ku barudak oge meunang deui hadiah nah leuwih gede malahan mah.